naon mah kos nu jauh we. Pangalakan suluh mah. Mau ngasih nang hileud abah teh ya. Si Abah. Aku aya ngaliwat. Heeh hayang ngaliwat mah. Manyala suluh sieun. Sieun hileud. Tak tadi ge sieun hileud abah teh. Aku aya ngaliwat atuh. Ya tuh panyisikankeun. Segera. Mung di mung teh mung kumaha ti mangyana. Aing mah yang suluh embung nyisikan embung. Pas sorangan lah. Tah itu Bu atuh. Kita langsung ngomong. Kita nyisikan mung. Tek naon atuh hayang naon tidak ngasup mung. Hayang liwat. Aku, ini kudu kurang kabeh mana. Sabar teh. Bah, Sebagian teh kumaha yang gawan wae teh tadi. Naon? kok hayang ngaliwat? Iya tuh pangnyangokeun liwatkeun. Mung haseup peuring kan panaon Dasar kolot teh. Kok kahayang pisan urang deui. Iya liwat geus asak radahar. Oh syukur we. Naon? Radahar liwat asak. Luh era tadi mah dititah mumul tapi ini dahar mah. Ya. Naik le dahar mah. Naik dahar mah. Wah, ini asak. Bah? Woi. Nyalukan we tak tadi. Iya tuh. Naon itu? Iya teh heul asak. Iya nak. Sangona. Kan syukur we asak mah kejo. Yuk hayu urang gogojakan. Heureuy Bandung siap nyarengan. Bener, carita asli ti Priangan. Hiburan eak-eak kantong hilap di lalajoan. Di lalajoan. Pak. Halo Pak. Ya halo. Bapak teh penjaga nya toiletnya. Mohon. Iya bukan tabus seberapa ieu. Tabu 1. Ulan? Tabu 1, Pak. Aduh, lah tahu 1 atuh tabu 10 atunya. Tabu 1 biasanya tabu 1. Beres saya ke tabu 1. Mohon tabu 1. Iya atuh ku abah di ieu nya. Sok mangga. Yo mangga. Yo mangga. Loh, kada rasa sugan ayeuna sugan mah. Telepon deui. Halo. Ya, Sing hawatos atuh, Pak. Tabu 10 we nya. tabu 1 biasanya tabu 1. Beres eta teh tabu 1. Mohon tabu 1. Mohon. Iya. Itu kumaha ieu? Geus laki kakami ini. Loh, kada rasa sugan ayeuna sugan mah. Telepon deui. Pak, 12 tapi Pak Nah, didinya teh nelpon bieu ieu teh. Mohon. Ngatur-ngatur wae siga toilet nu akina wae atuh. Ih, si ngawal satu Pak, abdi di kamari ieu. Kunaon? Ieu di toilet. Karem. Alah, sia. Aduh, karunya tuh. Yuk hayu urang gogojakan. Heureuy Bandung siap nyarengan. Bener, carita asli ti Priangan. Hiburan eak-eak kantong hilap di lalajoan. Di lalajoan.
Aing mah nginjem ka sasaha duit yang kabuna ini teu mere. Katehnya teu mere. Mang Yana teu mere. Aduh, wapendi komo deui eta mah tara mere nginjemkeun duit. Ya ampun, tempo urang butuh kieu rek ka dokter urang mere hiji acan ya Allah Bu. Jeung jelema teh hiji acan anu nempo rek nginjem duit teu melere. Ampun, ya ampun Gusti. Ampun, ieu mah kanyeri digugul ku sorangan. Nginjeman duit eueuh anu mere. Ka cida pisan hirup. Ampun, ya Allah. Ampun, teh ka mana nya? Tuh hiji acan belum makan. Aduh, nih. Lawan bertiris cicing di data jeung dua batur anu nulungan jeung duit anu mere anu nempo eueuh. Balik tiris. Duh, ini ngalang masih dia pahminya. Tempo ka ditu. Nih. Oi, naon atuh? Ih, di geroan teh. Tadi yo. Oh, sabarkeun. Ulah cicing we didinya. Nih, Naon? kenaon? Kecilina? Kerombeh. Tah, itu bentes. Nih, Naon deui wae? tulungan lah. Naon tulungan naon? Ieu keur paranas tiris kieu, Heeh, terus mun boga duit. Arek nginjem di ka mana? ka puskesmas atuh maknya arek kamu. Eueuh, Ih, pedit-pedit teuing data gede atuh Mi. eueuh, sing sumpah lagi eueuh. Astagfirullahaladzim. We da saeutik nginjeunna. Heuh, sabaraha? 30.000 Mi, 30.000. Teu da eueuh da kumaha atuh? Intinya mah di ini mah sakit tuh dia komun gede. Eueuh, Iya aya jelema nage nu tadi si bunda si bayana wapendi kabeh arareuh iraha rek arayana atuh di ini mah sakit tuh teh cadol. Yuk hayu urang menggojakan. Heureuy Bandung siap nyarengan. Bener, yang penting carita asli ti priangan. Hiburan eak-eakan tong hilap di lalajoan. Pasate tuh kosong. Angko hayang ieu lalab sampe, daun sampe nage eueuh. Ieu mah kudu disusul heula. Di mana keur mundurnya si Lia teh? Ongko titah ngalalalab tapi lalabna mana daun lagi karek parucukan kieu jaacan ayaan. Ieu roe karek hiji-hijieun. Manya rek daun kadong-dong kudu dijieun lalab. Daun sampe pucukna karek jalaradi. Rek aya kumaha ieu? Lalabna oge can arayaan. Ya. Abi nungguan rek ngagodog. Mana godogeuna atuh? Tuhan tuh karek karari itu jalaradi. Lain tadi atuh ngomong. Aya oge daun kadong-dong hungkul. Terus aya ana rek botan naon? Daun sampe karek jaradi. Anu pake botan lain atuh naon? Nih yo saya aya daun kadong-dong. Kieu mah bau kelek. Eta jelema kakak nya kadi atuh. Kenaon deui atuh? Ongko caritana rek kalalab. Coba bantuan atuh meh terapi nu. Lalab naon atuh nu kudu dialana. Daun sampe, daun kadong-dong. Rek bur bantuan. Caritana hoyong Hollywood. Woi, barang gawe embung.
Dah ongkon nita ongkon rek kusorangan cenah. Ya tuh bantuan trek anggeus. Bantuan ah. Ieu pucuk naungkul pucuk. Kena naon eta teh? Uyap ayap. Keur mundur abah mundur. Mundur naon eta teh? Mundur pucuk atuh. Pucuk. Pucuk. Pucuk naon atuh da kudu pogo segala rupa teh. Iya mah pucuk, daun sampe, Daun sampe, terus daun gedang, terus itu non, Kadong-dong. pas tuh heueuh eta mah kecetok. Bener bisa gitu eta. bisa. Si hari abah eta rek ka mana gaya kitu Teh bagi eta rek nengan rek ngudur sarua. Abah rek mundur Bener naon? naon. Nengan pucuk sarua. Ah, Pucuk naon Pucuk abah? naon? pucuk ti ucing. Ngurus tunjuk. Yuk hayu urang gogojakan. Heureuy Bandung siap nyarengan. Bener, ya bener. Carita asli ti Priangan. Hiburan eak-eakan tong hilap di lalajoan. Yuk di lalajoan. Yuk babarengan. Yuk di lalajoan. Teu niat nyinggung sasaha omat kula parasean. Tong hilap. Subscribe, di-subscribe, Di-like. di komen atuh. Teh hilap Lonceng lonceng nate. Hayu urang lalaja yuk.